sadaya ketingali di tebeh kulunun kampung Tegal Pahumaan tatangkalan peting garunuk hejo lembok ke aya jabi tangkal bungur nuk kembangna berem hejo kuning liri ibaratkeun cahaya ketumirinya angan jurang pamirsa sadaya di pinggir-pinggir gawir dipepes ke tangkal kaso nuk kembangna barodas peting gernyas katebak angin pamirsa batu-batu pating jelegir di sisi gawir tangkal dadat cangkring kerembangan tangkal renghas bararuahan pamirsa recetna manuk disarada maklum musim bubuahan mangrupa-rupa manuk seran di antarana cangkakak bincarung jelo jog-jog ti kores jeung canggurileng sareng sajabana kitu pamirsa sadaya. Pamirsa sadaya tangkal kirai pating garupai siga ngagepayan atawa ngabagiakeun sang surya nu bedal ti belah wetan cahayana mengguhrung mancur gumebiar parak sinang lingannya angan buana panca tengah sai ibun pating gernyas binedang daunan ketembak ku cahaya sang surya liri ibaratkeun cahaya mutiara subhanallah pamirsa sadaya pamirsa meniwaas katinggalna ngajadikeun sumurlug kana kolbu sumarabah kana baya waas kana manah kitu pamirsa da memang urang teh kedah tersakur tapakur sareng tadakur ngaji diri ngejah badan atas nikmat nuku Allah ditipkeun kana anggota badan urang tina lahir hingga batin pamirsa. Mitra sadaya ketingali di ketebihan luar leor siga orai sing horeng si mana horeng eta teh jalan dihandap nepi ka pasir horeng kadituna teh aya pakampungan anu namina pilemburan namina atanapi namina teh lembur pasir bungur maklum kacida seueur tangkal bungurna sok weh disebut pasir bungur da memang eta lembur subur makmur gemaripah loh jinawi sepi paling tong rampog aman raharja para patani sugih mukti para pedagang bangun sengan ingon-ingon marorontok tika kuangan sepak sandang sareng pangan kitu pamirsa. Katingali eta lembur teh pangeusina balawir aya nu ka sawah aya oge nu ka huma atawa ka kebon aya aki-aki sareng nini manggul pacul sareng nini ngadon rek ngalasan ka kebon saurna kaum bapa sareng kaum ibuna kaum bapa nu manggul pacul koeng aya oge nu manggul waluku ari kaum ibu aya oge nu ngelek boboko atapi bakul bari jeung nyuhun nyiru sigana anu daragang atawa nu icalan pamirsa sadaya katingali barudak laleutik aya nu ngadon mapai-mapai galangan sawah eta sigana bae ngarusep blut pamirsa sadaya aya oge
eta barudak tetaekan dina tetangkalan Jambu Batu bari jeung ngalalaan buahna siling baledog ku buah Jambu Batu bari jeung gentai endek-endekan kitu pamirsa tiap harina eta barudak alali teh. Kacarita aya imah panggung agreng eta imah teh ageng pisan di balai make papan kayu jati cukup agreng pamirsa katingalina teras di pipir imah katingali leit pating jaruleg ari di payun bumina pinuh ku kekembangan warna-warni teras aya gubug alit sigana wae lamun aya tamu sok ngarobrol di dinya pamirsa. Teu aya jabi eta teh Juragan Soca. Ari Juragan Soca teh minangka nu paling beunghar di lembur eta. Atanapi lembur pasir bungur pamirsa. Eta Juragan Soca teh kaceluk ka awun-awun kawantara kajenapi kakocap ka kandang ewuh jamparing ka angin-angin minangka sudagar kaya teh deui hade-hate sok nulung kanu miskin. Atanapi istuning ais pangampih sopan santun ramah tamah sok nulung kanu keur butuh nalang kanu keur susah sok ngoboran kanu poekeun sami sareng istrina nyaeta Ibu Ninggrum pamirsa sadaya. Di antawisna sok aya jalmi nu nambut binih pare sawah sareng pare huma aya nu jenis pare hawara pare bangban pare pelita pare sadane sareng pare peuteuy pare pananawangi gogo ranca cerek jangkung cerek ramin pare ketan hideng ketan putih sareng pare hiris sareng sajabana kitu pamirsa. Ari Juragan Soca teh nuju di payunan ku dua jalmi di antara si Ibro sareng si Kardun. Pok Juragan Soca teh nyarios leuleuy kede atra pratelaklis manis watak wantes maklum jalmi sugih ku pangarti jembar ku panalar loba ku pangabisa. Ibro Kardun kula teh ngadenge ti bararudak bahwa nyi eis teh cenah cerik bae kunaon eta Ibro sok pariksa ka tujang bilih bisi teu manggih dahar atanapi kumaha kitu pamirsa saur Juragan Soca dijawab ku si Ibro. Mangga Juragan. Si Kardun mairan. Oh, mohon kan. Sekalian jeung kula saur Juragan Soca kitu pamirsa. Juragan Soca nyarios deui. Ulah diantep saurna. Eta teh tanggung jawab urang. Komo deui tos teh ibu teramaan. Pamirsa sadaya nu akhirna Juragan Soca teh lumampah diiringkeun ku si Ibro sareng si Kardun rek ka bumina Nyi Elis kitu pamirsa sadaya.
Telila juragan soca teh sareng si Ibro si Kardun nepi ka bumina Nyi Euis. Assalamualaikum. Saur juragan soca pamirsa. Waalaikumsalam. Saur Nyi Euis bari ramisak ku Cipanon. Kitu pamirsa. Nyi Euis teh nyarios bari ramisak. Duh juragan, kerasa rumpahin kesaung butut hati kan. Saur Nyi Euis pamirsa. Duh, aya naon juragan, hati masuk kerakit arewas juragan. Aya naon juragan tekan. Cek Nyi Euis bari nangis pamirsa. Nyi Euis bari tumungkul sigana teh teu wantun neuteut juragan soca. Kitu pamirsa. Pamirsa sadaya, ari juragan soca teh diantara lain Nyai kula teh nguping bejati barudak yen anjeun teh nangis bae. Kunaon Nyai? Kitu pamirsa saur juragan soca teh. Saur Nyi Euis, sanes juragan, hati teh emut kan nasib diri kadara badan. Istu ngirup api teh beti ngelis juragan. Cek Nyi Euis pamirsa. Bari rembay ku Cipanon. Juragan soca nyarios. Sabar Nyai. Urang teh kudu sabar sareng tawakal sareng ikhtiar munajat ka Allah Subhanahu wa taala. Da manusia dicoba Nyai. Saur juragan soca pamirsa. Mohon juragan. Saur Nyi Euis. Sarua Nyai, urang teh nuju dicobi ku Allah Ta'ala, nu kaya dicobi ku kekayaanana, nu miskin dicoba ku kamiskinanana. Mohon juragan. Saur Nyi Euis pamirsa. Nu gagah dicoba ku kagagahanana Nyai. Nu goreng dicoba ku kagorenganana. Ulah sombong nu kaya atenapi nu luhur ku ilmu sareng deui ulah sombong
nu kasep sareng gelis eta teh sami cobaan ti Allah. Ari Allah mah nyai kebutuhan kanu benghara atanapi kaya luhur kuta gede dunia atanapi ganteng gelis miskin goreng sami bae nyai dipayun Allah mah kitu teh nyai. Nyi euis mairan sadaya-daya juragan. saur Nyi Euis beri remisat pambiara sadaya. Ari si Ibro sareng si Kardun siling reret bari nyerios. Bener gagah dunungan urang euy. Kardun ditempas ku si Kardun. Pemirsa, bener juragan soca teh keur beunghar teh pinuh ku ilmu cemar ku panalar euy. Kitu mitra sadaya obrolan si Ibro sareng si Kardun. Pemirsa Nyi Euis nyerios. Duh juragan, hatur nuhun kana piucangan juragan. Katapi kuas sekali kasanggap kali ngamurda juragan. Kitu pamirsa cek Nyi Euis. Pamirsa sadaya Nyi Euis beri tumungkul bari ngurubutkeun cipanon Nyi Euis teh pamirsa nalangsa hirupna atanapi hirupna teh da maklum tegaduh ibu sareng rama. Nyi Euis teh nu akhirna juragan soca teh pamirsa pamitan ka Nyi Euis. Nyai kula rek pamitan ya saur juragan soca pamirsa ditempas ku Nyi Euis. Duh sumangga juragan. Cek Nyi Euis kitu pamirsa. Terus juragan soca kairing si Ibro sareng si Kardun ninggalkeun imahna Nyi Euis. Ari Nyi Euis teh saditinggalkeunna juragan soca anjeunna nangis wae pamirsa. Anjeunna emut wae ka rama sareng ka ibuna anu tos ngantunkeun anjeunna pamirsa sadaya.